sahaja lemah nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ya geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunakeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta ilum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus nah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan we hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese eta kos kitu eta hese teh